ngerasain pemikiran aing jauh di jugjug anggang di lengok cek baso kolot teh mah kudu niangkeun beben mau endah ieu. Telepon heula lah ku aing. Aduh, malah teu aktif di nomorna. Aduh, aing pohoreng HP ngau pulsaan. Yang islah tangkeun bae ka imahna. Aduh, bingung ya lamun imah ulin saya kan sekarang tuh kalau itu ulin sekarang tahu sembarang itu. Assalamualaikum. Salam, ay Darwin, ke mana gegama? Ku aing ngajak ulin dengan dia. Ini dia mah ulin tengah wanci, imah wanci na aing rerengse. Ya kumaha rindu mah teu bisa ditahan. Menurut pembukuan Hendy Suhendi, rindu itu ibarat kendahan kayu, semakin banyak buah semakin berat untuk ditahan. Ih, bisa bae buaya darat ngomongna ngan hanyapal ngarayuna teu mau nanaon jaharasem ka deulina. Wit ulah gagah ngomongna, jeung Darwin bos hateup mah hayang naon dibelikeun? Ulakan kalung emas, rantai kapal ge dibelikeun. Bisa bae ngarayuna ngan sayang di urang mah nu jualan rantai kapal, aing rantai gaji. Heeh sih, ngomong-ngomong aing geus gagah can, sudah genji bae nya. Nya gagah dibandingkeun jeung tutup toples mah. Ai bedu, beut aing geus gagah kieu na disarokeun jeung tutup toples. Mati Win, kenyataan anak itu, mata mah teu bisa dibohongan. Ngomong-ngomong, emak jeung abah kamana tariseun amat. Dek nanya kan kolot aing, dek bareng-barengnya. Atuh hayang nanya bae kan calon mitoha mah, piraku ulah. Geus ulah nanya-nanya kolot aing, jangan nyahon ulin jeung dia mah moal mikeun. Atuh tiap ulin jeung dia dibelikeunna promah deui. Datang ka imah bak dahar jeung uya. Tuh baca ngawak aing. Eta mah dulu, kuari mah lain dulu lain sekarang. Emang kuari mah ulin jeung dia bakalan jajanan, teu dong enggeus-enggeus. Tenang bae, paling doang nunggu enggeus. Dia dasar Darwin teu modal. Tapi kan dia tetap lope kanu aing. Lope hakan taku dia cinta. Mageus saya geura leumpang bising ka burai kolot aing dibawakeun Arif teh. Ya geus ayo. Ih, aing meuli pulsa ongko, tapi eueuh nu nga-WA, eueuh nu nelpon. Ampun aing meuli pulsa. Si Dedi etanya si Gana, tayangkeun lah ku aing. Kabeneran Dad, aing nginjem HP, aing boga kenalan. Malah dia ge boga HP. Misin-misin bae. HP mah aing ge aya, ngan paketan. Coba aing hotspot. Ngeunah amat ngomong. Dong ilu urunan meuli paketna bae. Atuh jeung babaturan ieu Dad, saling bae. Babaturan sih babaturan. Ulah ngarugikeun kieu ih. Wayahna aing hotspot, ke ku aing dikenalkeun, kanu bikang babaturan aing. Alah, dia membusok goak. Ku tadi aja jomblo sarua jeung aing. Saya aing mah. Geus kiraeun aing hotspot ya, arangan-arangan teh geulis bikangna. Oh, si ku aing diaktifkeun ya. Tah, gitulah jeung babaturan mah. Tapi HP dia anyar eta doang nama. Iya dong, HP anyar. Emangnya HP dia tiba heula kitu bae HP-na teh ganti-ganti di zaman kibenen keneh kitu bae. Ai, najan teh aing teu ganti-ganti HP. Paket mah aya bae teh kadung dia. Pan dia amadat ngomongna kitu amat, dong teh ikhlas di hotspot. Atuh dia mau ngomong naik gitu, udah disaring sekali. Man, ngomong-ngomong apa dia TikTok kan? Aya dong. Ayo mejah main TikTokan. Ih, tadi dia alay amat jadi jelema, kudu tiktokan segala. Geus hayu. Dipaehan ke ku aing hotspotna dia. Hayu pilih, tapi laguna nu geus viral ku hari. Anu ieu teh geun, aku cari mama muda. Anu eta lah.
Geus geura hayu ulah di tegeran beta HP na geura sotkeun. Yang geus bilih di mana di shotgun-na? Yang geus di dieu bilih. Aing make sendal. Hiji, dua, tilu. Udah itu baru belakang gue yang gitu. Jangan gue lah. Aduh, moal endah si eta mah. Bubar we, bubar. Kunaon man bubar? Moal nyambung ulin ai si eta mah ditanya naik ka mana nanya ke ngerokok. Oh bener, eta mau nyambung oge. Haha, coba dia mun aing kaset bisa bayar ya. Tuh kan teu nyambung si eta ngomongna. Oh bener, hayang ngarorek bae mecelina make jarak panas. Syukur ari dari kompak jeung darekan mah. Kain ka imah dia, ari tambah dia butuh kaceramah aing. Ih, saha nu butuh ka ceramah dia budeg? Jajal bae dia ka imah aing ceramah ting teu dikarungan ku aing. Haha, insyaallah ari hirup panjang umur mah moal teu kudu teu datang. Teu nyambung dia mah budak. Mending kan itu ke pasar beli jala, corekeun ke culi dia. Hah? Naon? Pasti eta mah kudu nage kitu ya. Tuh Ulah kan teu nyambung, si eta budeg ieu. Aing ngomong dia mah celi di lorek make jara, kalah ngomong pasti. Alhamdulillah ku ari geus boga pamajikan 2. Anu kolot ku ari keur ngandung, anu ngora ku ari geus boga anak 2. Kaki balik budeg, nek manu kolot nu anak 2, nu budak karak reuneuh. Heuh, ku aing mun eueuh celian, geus dikarungan nih ku aing dia. Syukur alhamdulillah, kayak tambah ada hiji. Nek nambahan, nek ngurangan kumaha dia be, lir kan aing mah. Naon? Pajak nyeblaknya. Geura bae aing teu kan lada-lada keur sariawan. Saha nu ngajak nyeblak saha? Najan teh ge aing boga duit teu hayang aing kudu nyeblak jeung dia. Kayak dia teu jualan seblak budak, ge adina nu jualan seblak mah. Saha nu nanyakeun kaya di jualan seblak, budak. Ih, dari ya dibajakeun ku kayak dia teu jualan seblak, ge adina nu jualan seblak mah. Sapodo amat kumaha dia bae. Lieur aing mah. Nah, gitulah kudu ngadenge ka kolot lamun keur dibajaan. Sugan aing dia ngajak ulin nek ka mana bae, horeng ka tempat nu kila nyati isu nyalo bareungit, sekali-kali ngajak aing ka mall. Ka tempat make up, ke tempat baju, ieu mah boga ka bogo geulis ngajak ulin ka nu kieu. Ih, ku alamat nama tadi ya, hayang ulin ka mall segala. Kayak bae kayak ngesahitep aing payu, diajak ku aing ka mall. Di bareto nyampe kuari hatep teu payu-payu, irah payuna nyampe ucing ejang jangan, apa nyampe lebaran monyet. Sabar dia jadi ka Bogo, ja bukti dari kemarin putuskeun ku aing jauh nu daekeun ka dia. Anugerah tadi dia menangkeun aing sebenarnya nama. Ingin anugerah tapi musibah menangkeun dia, hayang boga ka bogo geulis tapi teu rek ngeulikeun bedak, lipen. Terus sabar dia kayak ku aing dibelikeun aleman-aleman tin jadi bikang. Lain loba pamenta, hayang boga ka bogo geulis mah kudu dek ngamodalan. Atuh aing kalian kudu hayang ngamodalan dia ya. Atuh suruh aleman hayang make bedak segala, make tipung bae aja soro bae menang meuli. Duh, aing teu make tipung, doang cau bae, gawe garati di penta modal, ngomong bae teu boga duit. Atuh ja eta dia nyaho, ngomong-ngomong ya urang bobogohan. Nu aya pasea bae, eueuh teu romantis-romantisna. Terus hayang kumaha kudu romantis sagala, doang jelema. Tuh urang bobogohan geus kebal. Hayang leuwih afdol, hayang nyebutna hayang ayah bunda dong batur teh. Buset, ayah bunda datang ke imah dahar jeung uya. Atuh supaya afdol bae, ameh leuwih romantis antara kau dan aku. Duh, arisin aing mah. Kudu ide nu sagala, badeng dia boga nu lain. Ai heret. Ai bagor, sosok pakai bahasa Inggris sagala dong nu ngarti. I heard eta artina naon dong nu sakola bae. Ih, dia mah teu nyahoeun, najan aing teh sakola ge aing bawa kuncina di imah, kunci Inggris. Kan dia
ngakunci pelanting bongkar motor meureun. Apal bae dia, tapi aing boleh kan nyebut dia yang beb. Terserah dia lah lalir aing mah. Sebenarnya mah aing kebal di Jakarta. Terus dia di Jakarta naon, gawe tas sekolah. Boro-boro, teu sakola teu gawe. Terus dia nanonan bae di Jakarta bisa kebal gitu. Pugu aing sasap di Jakarta teu nyaho jalan balik. Dasar dia kamu cowok. Tapi dia kan tetep lope bae kan aing. Lope mun ela laki lain mah aing geus pilih laki lain. Pan dia mah kitu ngomong kan ka poho ge, nganjerikeun bae nu aya kana hate. Tinyo aing kumaha dia bae, mun geus hayu balik aing can rengse. Oh, kieu bae horeng. Kamari ngaku-ngaku jomblo, horeng semoga kabogo. Saya tauin, karek orang balikan, dia geus boga bikang deui. Ih, saha pugu aing teu kenal. Kan terkenal, ku kamari ngajak ketemuan di dia. Ih, dong kenal bae. Ngaku be dia, mun teu ngaku geussan sampai di dia. Ih, sumpah bae aing teu kenal eta saha boa. Oh, kieu bae horeng lalaki mah nya kasep saeutik loba bikangna. Ih, si datang-datang nyin-nyin masalah bae. Mau jahi balik. Ya aku heula karek balik. Mau jahi balik si meja saya di rope ya. Ya aku heula karek aing daek balik. Nya tos teh kami pamit. Ah, mabur ka ditu, ulah ka di. Mau jahi balik. Hayu balik tapi masih tanya temen aing. Dad, gagahan out meni make kacamata segala. Ah, naman para wae ka dulu. Oh, jauh. Yang bikang segala sih eta. Ayo cegat yuk. Ayo. Dari yang ngomong ke aingnya, tadi dari ngomong ke aing bae. Geus ulah ganeng budag. Ulah halewo ieu mah urusan pamuda. Oh, geus ngajedog dia budak. Ulah lu campur. Ayo geus halangan. Ayo. Aduh, kumaha komunitas para jomblo ngahalangan bae dong teu nyaho bae pak boy nek ngalewat. Haha, kira ku banget nu kitu pak boy, banget dong papasan jok sepeda kitu. Mendingan papasan jok sepeda mah. Barang eta mah doang pengarukan sawah. Ngomong naon sih Daria, teu ngarti aing mah. Non teu nyaho deh kanu pak boy. Eda si Darwin geus ada di mana win? Baru kacamata di. Lain geus andangan eta mah budak. Tuh cek aing ge ulah jalan dia panggil jeung budak mah dibuli bae. Geus hayu balik. Ah bener, mau jawas para jomblo aya kelewat. Teu nyahoan dia sana jomblo. Nan dia boga ka boga dat dia perasa aing mah dia jomblo. Ulah ditanya sama aing man. Boga kitu. Ulah ditanya aing mah man dia. Boga kitu. Henteu. Ai dia boga teu. Saro bae aing ge kitu. Jomblo. Asih mana? Yang sudah diomongkeun aing apal kanu beut-beut karitu mah jaromblo kabeh ge. Geus hayu balik tinggalkeun budak. Ayo, awas sih para jomblo sabun aya kelewat. Ini dia krud. Ada si Darun tadi ngajak ke basonya. Ayo orang ilu. Sanu ngajak ngabaso budak. Puji dia mabur ka ditu. Oh, iya dia habis dijieun baso kayak ku aing. Geus dari mana dari bae aing naik lempang. Heeh, geus ngira mabur ka ditu. Nah, gitulah. Budak. Sabarnya orang mau jomblo galen ku laku, tapi ku eueuh nu hayang bae. Wah, bae gebleg. Dia hayang numpang.